Kakak, naon? Puasa pertama teh bertahu selamatnya. Oh iya sarwa haus. Mana buka puasa teh lila kene. Oh iya karek jembar ah. Was, karek jam 12 ding. Aduh, kau sakit batal baraha. Batanan heula yo. Puasalah. Incan lah, karek di puasa pertama kebuka bae. Kumaha lamun urang batal puasa. Naon? Batal puasa. Heeh. Terus engke kumaha? Tah engke sia pura-pura puasa ge. Yang geus gila, yang ngilukeun sia ge. Sia batal yang ge batal. Yang geus beli es yuk. Kelak, kasepeda dipake ku sindul kene. Yang geus tungguan ge. Orang tengguan ge. Kasih endul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasa pedahna. Kemana, Brik? Dak beli es dul. Hah? Tek meli es? Buka puasa na gini lah kene. Arek buka aina dua. Ah, dek batal. Ulah gandeng sih gebri ngajakan batal puasa. Aduh, hari si hari kileung mah. Yang geus kanyawan moal. Tenang dul di dia mau makannya dia. Dia tanya beli es heula. Aduh lah orang kesaren lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana begas nak? Ini aing karek yo. Data nama mana bi? Beuh, ini yo seger tuh ini yo SPG. Yang gas minum ge umpunnya mun. Ya ini. Ngakala. Naon dul? Rik, cenawah nyawan. Nya nya lagi. Ya, dek nanya. Nota ayah Siriko. Nyaho. Mana nyaho ayah gebrik? Nyaho. Tati ayah nyaho mana tuh? Oh nya. Kieu gaye nama. Aing nyarep ka ditu, Riko ka ditu, Farhan ka ditu. Oke, itu gitu mah. Kelak. Onde si Dul? Yakin awan nu nyahoan? Aduh, kan geus tah depan-depan. Tempatna gerehe. Yakin? Oh, yakin. Tapi Allah nyahoan teu? Nyaho. Yang gas minum pas buka ge. Olah, engke ge tet magrib minum naon. Oke lah. Dor, tempo awal. Nulis teh. Ya Allah. Sia mau becol, dosa keur puasa oge. Alah, boke oge sia. Ye tempo, komo ieu make kapan? Ya Allah, gimana tempo? Bukan sia teh mah kitu. Ada omongan sorangan. Oh, coba minta nomornya siapa boga teu? Kami mah Instagram, lain wae ieu Dor. No Instagram tuh sia, emang khusus ieu Telegram. Os aja gitu ta. Alah, gaya amat. Coba aku sih aja jal DM bisa mah dibere. Yang kayak aing DM lamun dibales kayak jodoh aing meureun. Alah. Cuaca panasnya Dor. Oh, panas euy. Ya haus teh. Aus. Buka ya. Es teh seger sanu mah biasa. Asia mah karek ge puasa pertama. Yakin. Es teh seger. Kau mau make es batu bador iya tah. Koro. Sia ge kali teu sorangan. Ayo meuli kayak biasa es teh seger. Bung ah. Tapi nanggung sih buka puasa ge. Kedeng. Tapi heuh sih seger. Komo bari baku batu es mah. Yang geus aing meuli. Tapi yang kieu lah. Oh, loba batu es loba.
Astagfirullahaladzim ya budak. Kebiasaan emang lagi. Pagi sih ya. Kenangan itu teh. Geus gede oge angin nyawa tes bias. Aku budak geus gede oge. Tadi kan Mas. Ulah Lah itu balik tadi. kesel aing. Yang kesel aing wae unggal tahun kan jadi batal puasa teh meureun. Iya. Sih. Kasna amis ya. Aneh. Jadi Wah, aman ya. Puasa pertama. Haus dikorok itu. Minum lah. Iya, aku lah. Nyawa aku lah. Apa lagunya aja, Mah? Lu sih. Kok si Ari itu kenal tak budak? Wah, Minum lah. Mau cuma ayo puasa mana? puasa orang Ustad. Eta puasa mama botol gitu. Arek kudu. Oh, arek kudu. Kudu apa Ustad? Oh, aduh, ayo kerjain. Ustad dia ada. Nah, nggak kayak di musola. Nggak akar enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Pak. Kenalan, Pak? Main game. Oh, main. Coba nempuh HP nya. Ingat, Pak, ya bulan naon? Dan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan teh terpanen. Puasa. Bulan puasa teh panen ganjaran ulah dipakai karena ganjaran pan di Silapur komennya main game kieu mah depannya da salat asar dah salat yuk Asia mbak teh duit nah masna loba di mana teuing nang maling bawa aing mah Ang nyagik meren. mul sok paduae sok ngagosip nyun berita teh sagala enda ulah sok kitu atuh kababaturan teh bet ka urang doang mbak si Asko menyebut nyegik teh mul kajenting nang nyegik oge abe orang bisa ngarinjeun ayo penting urang ka imahna Hayu, ya bakar teboga duit teh. pasti yang mahan pula kajenting ayeuna cicing ge aya kudu bantu ceramahna cicing ge ulah nempokeun Pak Ustad kudu nunggu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari karompak kenal naon ieu teh biasa Pak Ustad pasti keur BBD teh Nah, DPD teh. demam berdarah BBD teh bagi-bagi dosa. Ingat itu bulan naon? Bulan Ramadan. Eta nyerah we bulan puasa. Kunaon bulan puasa bisa BBD gitu? Nah, kunaon Pak Ustad? Ari puasa teh lain ku sabab nahan lapar, nahan haus. Ari puasa teh urang kudu bisa nahan bahasa. Kudu bisa nahan tingkah laku urang. Kudu bisa ngabagi-bagi naon anu wajib bagi urang. Soalnya aya bulan puasa teh terpanen ganjaran. Tah jadinya urang terpanen ganjaran sampai ganjaran urang kahapus ku sabab tingkah laku urang, pamikiran urang goreng ka batur. Mantar hayu atuh urang BBH bae. naon bae Pak Ustad Ai BBH teh bagi-bagi hoak. emang heueuh Cikse Bisa ku ingin. Ya bisa wae dia asa ku ingin naon ieu teh. ingin Pak Ustad pergi
soal tuh bisi orang kita mangkat nyarek mangkat ai abdi mah saukur ngebejaan doangnya ulah nyeun dosa ulah nyeun hoak ulah nyeun BBD intina mah mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, Pak Ustad ajakan itu. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya